Gusti gawe teh haji teh ka mana? Di mana can nempo-nempo. Ting ieu, ting lain ieu teh sawah teh. Loba aja teh sawah teh. Ampun nya. Je, haji. Ka mana maneh nempo-nempo? Jawa sawah anyar ieu teh haji kumaha ieu? Sieun ka nu batur ieu. Ngahantem nu batur apa urusanna runyem. Heuh, dah kos TV ayeuna teu make satobok. Runyem. Ampun teh aduh. La la lil la 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 lil la lil. No la la ling. No ninang naning. Aduh. Ada tisi aya angin ya. Je, aji. Oh nganturan ah. Nanang neneng. Buset, siapa ngeunam Ron? Naon je? Bari nanang neneng ke kebut. Busetnya ngasuh heula. Ye ngomong-ngomong ieu lain ieu sawah teh. Oh iya teh sawah aing eta nang ngagade kamari. Duh aing nah. Ieu terus sempog ieu terus. Terus biarkeun ka dieu. Ari batur. Pokon bae baturna asa eueuh ieu atuh. Biarkeun ka dieu tah cenah rada ipiskeun ieu cenah uga kalengan mun bisa mah dihijikeun jeung urang. Ye atuh IP heula teh ulah kitu aja carekan batur meureunnan. Oh iya bukan nage sia teu ngawaru kasapan siapa anak buah aing. Nya sieun runyem urusana. Deuh runyem urusan aing keneh. Aing nah. Kudu ngawaro. Ulah ngasoe gawe mah atuh. Pasti teh dibayar meureun lain teh ngasoe ieu. Bayar ga tuh? Teu nganturan teu mawa sango. Coba sing nganturan tah. Tuh aya di tonggo tuh. Naon? Sampe. Sia sampe eta pas bagong cenah leugegan ku aing. Naman haji teh. Ini nyanyakeun we sango we ngasoe. Geus anggeuskeuna. Sempog terus ya. Heeh terus. Eta sawah saha eta? Woi. Naon Mang Tumin? Eta gagarang disempogan kitu. Ye, Buset geuning si Imron. heuh uing nya. Kuli cenah ieu sawah haji cenah inu anyar nya uing nya kuli teh dari sempogan. Buset aing urusan jeung Haji Dewa eta. Kunaon emang? Piheuletan eta. Sut aing nya. Heuh tadi cek uing ge ji ieu pieuretan lain. Nah, terus kalau pieuretan lain cenah hayu ku sempog cenah ipit kitu cek haji. Haji Dewa ribet ieu mah. Pokoknya dikenca oge gitu hajinya. Ya. Kurang dipopok itu kari tutuh. Haji mah teh nyaho digencet suganan gitu. Ya, oh teh nyaho ti Bang Kuli atuh Mang Tumin buset teh haji mah lalawola duh aing nya. Bener kan kemana hampengkeun ah. Di ka mana hajina? Tuh ka ditu tuh urusanna jeung haji nya. Uing ada teh nyaho ti Bang Kuli. Hampengkeun tah. Lo di bengkok-bengkok gitu sempokan buset. Sawah aing atuh. Buset, teh salah-salah teh haji. Haji cek aing gawe heulatan ulah sak diheureyan haji. Wah, asa nama galungan ye. Haji jeung Mang Tumin nya beda deui urusan heulatan mah haji teh bisa dipake heureuy. Set teh nyan euy. Duh, kudu bebeja ka saha ieu euy pauru galungan itu kuat nginggirigna ge. Mongsok ngadat eta mah Mang Tumin. Wah, ieu mah kudu bebeja heulan ye. Si Kanil sugan ye. Mantap ka mana si Haji ha? Imron. Lain ngomong sawah aing gitu. Ayeuna ku aing sia dikoyen teh Haji. Bangsat teh. Pam pim pam pom pim pam pim pam pom pam pim pam pom pim pam pim pom pim pam. Alau Haji mah meuni sagala kita ngarit tidak meureunnan boga kambing domba meureunnan ah alau ah aing mah ngampam pim pam pom. Berat teh nya ieu teh ah nya Buset eta si Kanil lain kiri. Payangkat mangkul eta. Dah, lain naon teh? berat man Ini mah ngalah naon ieu? cukup cicak kuah haji pan Oh jager kambingna. kambing domba Set teh haji. Yeuh, duh aing riweuh. riweuh naon Yeuh, aing di sawah riweuh. Piheuletan ieu buset ieu urusanna bahaya. Haji bakal galungan jeung Mang Tumin. ayo bakal galungan Heuh ieu kumaha ieu? oh nya kumaha atuh da Ya kumaha mah ge cek urang cenah. Galak meureun lundungan urang, koret meureun lundungan urang, daek-daek kana mah urang tempo, urang tulungan. atuh ayo Kana ieu mah jager kambing domba mah. Bahaya ieu urusanna. iya
Jelema mah ya singkal ye. Wah manggi mah ye. Tai orang dia manggi mah singkal ye. Nah, jual oke ya kaki haji suganya. Miliknya. Tuh kudu ditiangan iya miliknya kadang-kadang cuma datang sorangan ya. Buset gope mah ye lumayan ye. Dekeun ki haji ye. Mancar cenah bogon sawah anyar. Cek paribasana tebukan traktor oke itu ditarik-tarik si Kanil jeung si Imron. Mana naon ieu pakai ieu mah da. Da geus aya singkal nama. Bener ah. Mana laki haji na ieu. Haji. Buset si Imron ieu laja aing mending geus gembal ge lain ngalani daunna tadi. Tadi tuh sinarada loba pepelakan teh. Saha itu? Ya si Sarkim migbrik na marik naon cenah nyamperkeun aing gadag lah. Peupeuh wae geura dah. Nah. Ye. Ya, Naon Kim? buka traktor teu. Henteu. Ai cenah boga sawah anyar. Itu kergawean si Imron. Naon sih sia? Ya. Ulah loba pikiran teh boga traktor mah. Kuwi ngajual singkal tadi tuh. Singkal saya dijual-jual wae. Ih buku singkal orang. Di mana? Ana itu kayak kurang diturukeun. Gampang timbang teu boga traktor tarik ku si Imron jeung si Kanil. Ya ikarinya mah lagi pasti da inget teh hayang meuli traktor da si Imron si Kanil bakal ditahnya nyeret. Seukeut singkal nama. Di mana tuh? Ayo tempoe ka dieu. Ayo. Coba aja. Nah. Iya. Mana Kim? Iya. Oh tuh alus kena ya mah. Ye, atuh mah gope mah tuh. Baik banget Pak Haji. Ulah gope tuh. Kilo 5 mah nya. Wah, obat teh Kilo 5 jadi ayeuna urusan di saung. Bisa tuh lah. Euy bawa gotong. Berat sama kaduga ya ada tah. Euy. Buset iya alus kena tuh singkal. Imah tuh buset, imah harerang kene banget ah. Rajim. Duh. Kita cabut ku haji. Kumaha ieu teu bisa. Duh. Nah, udah nanti di lumpoe buat jaang. Berat isi ya Kim. Nah, dicakeun apa Ji? Berat banget ya si Kim. Buset atunya singkal mahal oh. Buset. Geus di 5 nya. Atuh 5 tuh, opat we. Opat mah halus kene banget mah. Tuh. Geus lah di imah nya. Duit tadi imah itu mah duit. Oh di imah. Pan itu aing kana si Imron itu. Oh nya heuh sore ka imah tuh. Sore ka imah. Oh nya. Ulah henteu. Oh eta mah kitu we. Nya. Ngongsok euy nganggo tong singkal. Si Sarkim rupa-rupa singkal jualan aing melang aing silang singkal sama tenan. Tapi lumayan ku aing si Imron si nyeret singkal si Kanil. Da aing kembali kolektor moal aing ah, boga digawe duaan lumayan. Aduh. Timbang aya capena we doang. Babut teu bisa. Nek nanyakeun ka saha we jelema. Aduh, kumaha nya? Ah, kasaung heula we. Nyuhan heula ah. Alhamdulillah ya. Cek. Nah men, Het aing nangan si hati tadi. Itu anak buah sia nampolan piolotan. bela tenan men. Aing nyerita ke si Imron ngagawean sawah aing kamari ngagade itu. Betonggo tadi. Betonggo haji teh belebak atuh tonggo sawah uing. Meni kuatan sadaek nah kata nampolan gagalang buset penganan. Uras atuh. Gagalang meni gos bulan karak bijil oge melengkung. Kabina-bina teuing eta haji geuninganan. Hah, sakitu geuning ka aing men. Tibang gagalang sagede kitu atuh. Waing niat aku aing dibeakeun eta gagalang ku aing. Aduh aing sok hese diajak urusan anak haji mah. Ye lain masalah gagalang na Ji. Tadi nama eta teh lempeng. Ayeuna mun
kakak ke barap poe haji ku bengis-bengis deung ka piheuletan ji. Teu nyahoan karma sugan. Ji, kalau gencet kali lana haji mada. Kelempengkeun deui ka, tarik benang ka ditu. Pusing aing mah. Mereka jeruk diajar buru-buru teh. Unaon sih sia aing? Citajong. Duh, aing Citajong. buta gitu. Wah, Citajong mah. Tur acara riweuh-riweuh teh Mang Tumin jeung Haji na itu ngalah riweuh urang di dia. Aing. Duh, aing jang lokono ge yang barlokan dah. Aing boro. Ayo. Haji pusing galungan itu. Mutu nama Haji galungan teh jeung Mang Tumin aing jeung sia galungan dah. Buru. Maju si Imron majeng si Kanil. Ayo pagentet-gentet sungguh jubar. Nah eta mending kos bayawak. Ampun aing ah. Imron, kok badukan sia? Imron, Duh, tanya naon si Kep? sia gadeg tai duaan. Oh, aing di acara diajak buru-buru na teh buset kalau dijongklok-jongklokon aing teh. Mal kos bayawak kok rondangan di sawah. Iya, pacar buset teh aing. Yeuh, dieu. Naon sih? Tadi pancaritana teh nya. Aing bacul yo di piheuletan. Piheuletan Mang Tumin di tadi sempokan ku Haji. Tiba-tiba Mang Tumin datang. Pan ngongsog yo. Ngambek teu? Ngadat ayeuna pugu Mang Tumin ngingkri gua mah pacul. Ora sepatu. Haji paur galungan. Ayo urang adukeun. Yes, jama. Aing pugu kumaha mah ge pandunungan eta aing kuat bibir balik eta. Ngabelaan dunungan kurang kumaha. Duh, ieu pandai. Bore wae. Ajak aing seungah aja na eta jeung si Kanil. Aing lumpat buru-buru eta ditajung nalapung naon mah. Buru we. Atuh ayo bro. Buru aja bising galungan. Buset teh je, ulah galungan je. Jeung Mang Tumin buru je. Oh sia tuh Min. Pot melotot ka aing Min. Iya ya Haji mah ya. Kembang bareng buah teh nu kieu acarana ya. Oh sia yang kumaha Min? Dengan main tampol-tampol wae. Oh, cek aing oge sakalian we sia mah. Nah, mantap terus Mang Tumin. Diuruskan bisa itu. Silaturahmi Dia perlu aing ya. Buka tiket dia supaya loba ya. Kikian, ulah kikian enak mah uruskan. Hayo sok, uruskan karinya. Kalau pakai tambah sekalian kita ka dua-duana. Ya, angsa teh aing. Awas ya. Si Tumin lepaskeun aing Kanil. Imron, si aing meni di jorong-jorong geus. Salunya kelan Haji nya, kurang kariwai nya. Haji teh. Aing kene andem kene cenah kitu. Cina sorangan. Awas. Burung teh Mang Tumin mah ngeberi saya. Goblok teh. Naon? Sia kunaon kalau lu. Sudah teh karuan ngaberi kurang. Ya kan emang. Teu dipake tambah sia ku aing. Oh, sieun euy. Anta dina marek minta bantuan ngarejeng Haji. Ih, Pusing aing kuda. emang masalah naon sih? Bosna teh nyawa Haji. Urus gagalak aing. Tampolan. Heuh. Buset ieu kumaha tuh ayeuna? Nya kumaha geus kitu mah waktu kudu tewak deui rejeng. Ayo urang rejeng. Ayo bantuan. Itu mah Haji keren. Walau gara rupa. Mana Mang Tumin? Mau sia aing kalau dicara kelan atuh. Lamun teu dicekan beak waktu itu minta. Sanunya kelan. Tadi sia ngarawelan aing mah. Saha Haji? Ulah tibang kieu doang nya. Wah, lamun teu dicekan beak itu minta. Buset ka dieu deui. Ya, ka dieu deui nih. Mang Tumin jeung si Sarkim deui. Buset teh. Wow, ayo diteruskan ya. Oh, teruskeun naon sih? Oh, ayo. Hayo, sia deui tah. Ayo, hani mah ayo. Hah, geuning lain hareureuy.
malah garlut. Aduh, gawat ya bayar kudu disapi. Hok, ayo. Ayo. Hok, Hayo, sok. Aduh, era tugas karolot benih pasar rewai merebutnya naon sih? Pusing teh tahu maneh tah. Tuh, tumin. Yah, jadi saya nyalahkeun. Enggeus ayeuna mah enggeus. Heeh, bener. Enggeus mah ayeuna mah. Enggeus nya, Mang Tumin enggeus nya. Ayeuna mah era geus karolot. Ayeuna mah sasalaman atuh. Urusan mah bisa diparelekeun di imah. Ulah pasarea wae. Era tuh katempo ku batur. Emang wa teu era kitu sebagai haji di lembur. Amang deh. Sarwana. Gua udah teuing ah. Sok ayeuna mah sasalamannya Haji, Mang. Oh, sia roh. Sia aya benerna oge aing kieu ke haji nya aing kunaon kagalungan si tumin. Net, aing lamun lain alona haji mah anu rada kos gitu. Moal aing sanggupnya tadi hampuran lagi ke haji mah. Badah wae rada eta gini. Tuh gitu mah min. Hampurannya. Hampuran. Oke dibereskeun masalah piletan mah. Oke ka imah we. Kalau ulah di kemana-mana kan nya. Gadak. Iro balik ke sini balik ke Purit. Hayu atuh uangnya Ayo, balik. ayo, mandil ka sumur, Kalau tuh gupak. Lapangan budak kemari sore. Game, tutulus ah. Ah, payah bener. Malah terjadi. Malah damai. Camplang ah. Resep ah. Padahal masalah piolotan mah terus ya tuh segurkeun. Wah, yang geus resep malah damai. Pusing ah. Resep ah. Ya, alhamdulillah nama geus damai nya. Tasalan ah. Aduh, urang euy. Tadena damai euy, set bahaya euy. Lamun cenah, lamun eueuh cenah ieu mah nya. Hampir terjadi deui. Lemuron. Mang tumin ku jauhan kuat. Buset. Jurusan saya gitu. Jurus Suliwong. Buset, aya suliwong teh. Cebat Suliwong. Iroh teu ka dieu nya. Ayeuna mah Tuh ka dieu euy. sugan ka dieu. Ka dieu. Ini tebaral gitu. Oh, Randy, Aldo. Ayo sang balik. Ayo mah geus beres ieu da. Ayo tuh balik ayo. Atuh ah. Ayo di goran mah. Ayo. 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 Neng Iroh. Ah, abuh naon? Alam neng iroh abuh heuy. Udangkeun. Udangkeun ah. Nah, Udangkeun ah. Udangkeun. jadi belok. Pelok bujur. Ya, udah kacaba kata. Ayo kata. Ulang kuku mah ka ditu. Aduh, jadi ngilu bebelokan. Alona haji. Aldo jeung Alendi mah ieu dikusrukeun jadi mah barasa ke jero-jero ah. Kumaha cenah ieu? Kanyangan mah haji mah gawat ya. Bisa-bisa diusir deui eta ka Jakarta apa ka mana cenah? Ah, mah